Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab bayi nama kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha murah, sifatna Allah Ar-Rahimi anu maha asih. Bayi nama Nabiyu dina waktosna ari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hijri di hijir Ismail. Hijir Ismail hartosna pondasi Nabi Ismail. Langkungan dina ceket Ka'bah disebutna hijir Ismail. Magi kapungkur bangun Ka'bah teh sampai kadinya. Ngan dikarenakan waktu Rasulullah nuju 35 tahun terkena banjir, belah, pembiayaan orang-orang Mekah kurang, akhirnya bangun Ka'bah dikurangan. Tah nu aya nampaknya. Tah anu cekung eta disebutna hijir Ismail. Ingdal baiti disandingeun Baitullah muttajian bari anu nyangkere. Nyangkere teh sari nyanggigir. Baina rajalaini antara dua laki-laki. Eta laki-laki namina di tengah aya Hamzah sareng putrana Hamzah nyaeta Ja'far bin Abi Thalib. Ari Ja'far mah walgina Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Thalib. Berarti Rasulullah nuju kulam cakat hijir Ismail. Iz'ata ujug-ujug sumping uga kanjeng Nabi sa Jibril malaikat Jibril wa Mikail jeung Mikail. Wa ma'ahu ma jeung eta tetep sartana Jibril jeung Mikail malakun ari aya malaikat akharu anu sejen. Pahtamalu teras nyarandak itu Jibril, Mikail jeung malakun akhar hu ka kanjeng Nabi hatta ja'u sehingga sarumping itu Jibril, Mikail sareng malakun akhar bihi nyana kanjeng Nabi Zamzama ka sumur Zamzam. Tina hijir Ismail ka sumur Zamzam caket. Pastal kao teras nangkarakeun itu Jibril, Mikail hu ka kanjeng Nabi ala dhahri na tepan kana tonggongna kanjeng Nabi. Ai tanang karak mah berarti bobo terlentang tonggong antel kana temboknya. Patawalla teras ngurus itu Jibril jeung Mikail ke kanjeng Nabi. Patawalla teras ngurus ke kanjeng Nabi minhum ti itu malaikat sadayana sa Jibril malaikat Jibril. Komandana anu ngurus Rasulullah waktu sana ka sumur Zamzam nyata malaikat Jibril. Eta riwayat pertama. Wa fi riwayatin jeung eta tetep na riwayat mah furija dibelahkeun naon sakpu baiti lalangit imah kaula. Panazala teras lungsur sa Jibril malaikat Jibril. Fasyuqqa teras dibelahkeun kanjeng Nabi min sugrati nahrihi tina lelegok caket dadana kanjeng Nabi ila aspali batnihi nepikeun kana pang hadapna patuangan kanjeng Nabi. Ternyata di canda ka sumur Zamzam teh si horeng patuangan kanjeng Nabi rek di bedah, dioperasi. Dioperasi mana wi katingali ti luhurna tina ulu hate nya disebutna teh. Nu legok saeutik geuning eta ulu hate disebutna. Sagrati nahrihi sampai kana patuangan kahanan. Summa qala teras nyaurkeun sa Jibril malaikat Jibril li Mikail ka Mikail. Iti kudu ngadatangkeun anjeun he Mikail nika kaula bistostin kana wadah min ma'i Zamzama tina cai Zamzam. Eta Jibril nyuhunkeun ka Mikail supaya pangnyandakeun sawadah cai Zamzam. Kaima atharo supaya ia nyucikeun itu Jibril kaima utahira supaya ia nyucikeun kaula qalbahu kana hatena kanjeng Nabi wa usarrihu jeung ngajembarkeun kaula sadrahu kana dadana kanjeng Nabi. Dipilmadikeun ulangi kaima atharo pikeun ia nyucikeun Jibril qalbahu kana manehna kanjeng Nabi wa asroha jeung ngajembarkeun Jibril sadrahu kana dadana kanjeng Nabi. Fastakhroja teras ngaluarkeun Jibril qalbahu kana hatena kanjeng Nabi
Faghsala tuluy ngumbah Jibril hu kana itu qalbahu salah samarratin kana 3 pirang-pirang balikan. Wa naza'a jeung nyabut malaikat Jibril ma kana perkara kana anu kabuktosan ieu ma bihi dina ieu qalbihi min azza nyatana tina kotor. Wahtalapa jeung bulak-balik ilaihi ka Jibril sa Mikailu malaikat Mikail bisalasi tosatin kalawan nyandak 3 pirang-pirang wadah min ma'in zamzama tegasna ka hiji tina cai jam-jam. Summa atat lu datang deui malaikat Mikail pitostin kalawan nyandak wadah min zahabin tina emas mumtaliin anu pinuh naona hikmatan ku hikmah wa imanan jeung ku iman. Fa afraga tuluy nyicikeun malaikat Jibril hu kana itu tostin min dahabin fi sadrihi dina dadana kanjing Nabi. Wa malaa jeung minuhan deui malaikat Jibril hu ka kanjing Nabi hilman kana hilim wa ilman jeung kana ilmu wa yaqinan jeung kana keyakinan wa islaman jeung kana kaislaman. Summa atbaqa tuluy nungkepkeun deui kanjing Nabi ngarapetkeun deui hu kana itu sadru kana dada. Summa khotama tuluy ngecapkan itu Jibril baina katpaihi antara 2 walikatna kanjing Nabi bi khotamin nubuwati kucap kanabian. Proses perjalanan Isra Mi'raj terjadi di tahun ke-11 tina kenabian, belum hijrah. Setelah terjadi wafatna Siti Khadijah, maka proses pertama adalah pensucian terlebih dahulu, taharah. Disucikeun dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pinggiran sumur Zamzam. Di belahna dada Rasulullah mencapai 4 kali. Di tengah di halaman 3 tercantum sebuah syair. Bahar wafir wasaku sadril Mustafa wa wafi dari Bani Sa'din bi gweri madiyati. Wasaku sadril Mustafa jeung aya di belahna dada kanjing Nabi wa huwa fi dari Bani Sa'din wa huwa bari adi kanjing Nabi fi dari Bani Sa'din di lembur Bani Sa'ad. Kahiji ketika Rasulullah 4 tahun di lemburna Halimah As-Sa'diyah tanpa alat. Kedua kasakihi wa huwabna asrin summa fi lailati mi'rajin wa indal bisati. Kasaki seperti di belah dadana kanjing Nabi wa huwa bari adik kanjing Nabi ibnu asrin eta kurang kali umur 10 tahun. Kedua ke 10 tahun. Katilu summa fi lailati mi'rajin dina wengian Isra Mi'raj aya katilu. Kaopat wa indal bi'sati jeung dina nalika diutusna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dibelah ku malaikat Jibril, pelayanannya nyata malaikat Mikail nyandak 3 kali jam-jam diukumbah dibersihan. Kali terakhir setelah 3 air ditambahan ku wadah hiji nu sira naon hikmah, kedua iman, hilim, ilmu, yakin kabeh dilebetkeun kana mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teras dicapkan nabian ditepengker caket walikat eta capkan nabian teh ka baydatil hamama sagede ndog japati. Menurut Hakim dina kitab Mustadrak katampi ti Wahab bin Munabah bahwa tengutus Allah ka Nabi lam yab'atsillahu nabiyyan illa wa syamatatun nubuwah fi yadihi, kecuali ciri kenabian ayana panangan anu katuhuna ila nabiyyana Muhammad kecuali Nabi Muhammad. Fa inna syamatan nubuwah ciri kenabianana
baina kasbaihi antara dua walikatna kanjing Nabi. Summa ata tuluy ngadatangkeun malaikat Jibril bil buraqi kana buraq hartosna buraq hiji kendaraan anu kaya kilat cepetna musarrojan anu diselaan di tempat salikan muljaman nu dikali kadalian wa huwa sareng ari tu buraq dabatun eta hiji kendaraan abyadu anu bodas tawilun anu jangkung faqul himari anu saluhureun himar wadunal bigoli jeung sahanapeun bigol. Berarti sahanapeun kudanya ari bigol teh peranakan tina himar jeung kuda disebutna bigol. Yadau anu nyimpen itu buraq hafirahu kana talapokna buraq inda muntaha tarfihi ditungtung paningalina buraq eta buraq sakali ngalengkah satungtung deuleu ningalina ka mana tasalengkaheun ke buraq mutaribul uzunaini anu oyag-oyagan dua ceulina ciri tangginas ari kuda geuning sok usik-usikan ceulina eta teh lamun kudana cepet naon tangginas lain kuda loyo. Iza ata di mana-mana datang itu buraq ala jabalin kana gunung irtafa'at tah narima kaluhur naon dijelahu dua suku tukangna itu buraq. Wa iza habato jeung di mana-mana turun itu buraq irtafa'at tah narima kaluhur naon yadahu suku hareupna buraq. Lahu eta tetepikeun buraq janahani ari aya dua jangjangan fi fakhdaihi dina dua pingpingna buraq. Yahfizu anu ngepakeun itu buraq ngepakeun sayapna bihima ku itu janahani rijlaihi kana dua sukuna pastas aba tuluy ngarekeun nganggap sulit malaikat Jibril alaihi ka buraq pawadha'a tuluy nyimpen saha Jibril malaikat Jibril yadahu kana panangan Jibril alama aripatihi kana ngamerenya-hona ka itu buraq eta buraq usik-usik bae akhirna cek Jibril teh ieu hese buraq teh geuning dicekelan ku Jibril tos kitu ieu merenyaho summa qala tras nyaurkeun Jibril ala tastahina teu era anjeun he buraq ya buraqu bae buraq fa wallahi demi Allah ma raqiba tetumpak ka anjeun saha khalqun hiji makhluk akramun leuwih mulia alallahi munggu Allah taala minhu tibatan kanjing Nabi akhirna fastahya tuluy ngarasa era itu buraq hatta arfado sehingga baseuh itu buraq naonana arokon kesangna keluar kesang tiisna wa qarra jeung cicing itu buraq hatta raqiba sehingga tumpak kana ta buraq wa raqi hatta raqiba sehingga tumpak kana nabi kana ta buraq wa kana jeung kabuktosan saha al-anbiya pirang-pirang para nabi tarkabu eta kantos tumpaki anbiya ha kana eta buraq qablahu samemehna kanjing nabi wa qala jeung ngucapkeun sa Sa'id bin Musayyab wa garu jeung salian ti Sa'id bin Musayyab wahia ari tu buraq teh dabatu Ibrahim eta kendaraan Nabi Ibrahim allati anu kana nu kabuktosan Nabi Ibrahim yarkabu tumpak Nabi Ibrahim alaiha kana eta buraq lil Baitul Haram menuju ka Baitul Haram ka Mekkah dan Nabi Ibrahim mah di Palestina domisilina pantolako teras angkat bihi sartana kanjing Nabi saha Jibril malaikat Jibril wa huwa bari ari Jibril an yaminihi tina belah katueun kanjing Nabi wa Mikail jeung ari malaikat Mikail an yasarihi ti kencaeun kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari buraq mah kalebatkeun binatang surga maksud teh hiji hewan anu dijanjikeun bakal lebat ka surga di tengah dina palebah
Faidatun ad-dawabul lati tadkhulul jannah min dawabid dunya asyarah. Aya 10 hewan nu bakal asup ka surga. Kahiji buruk, kadua naqatus salih, onta Nabi Saleh, katilu himarul uzair, himarna Nabi Uzair anu tinggal tulang nawunggul gini. Kaufatu ijlul khalil, anak sapi Nabi Ibrahim anu disuguhkeun dipencit ka para malaikat gini, kasalahan. Wakab si Ismail, gibas anu menggantikan Nabi Ismail waktu saya dipot disembeli. Wahudhud Sulaiman, manuk hudhud aya nu ngalogatan caladi cenah. Wa namlatuhu jeung sireumna Nabi Sulaiman anu keur waktu harita ketemu. Wa qalbu ahli kahfi jeung anjingna ashabul kahfi. Wa hutu Yunus, lauk pausna Nabi Yunus. Wa baqaratu Bani Israil, sapi emas Bani Israil. Wa nazamaha ba'duhum, sebagian para ulama menadomkanna dina bahar tawil. Burakun syafi'ul khalqid naqatu salihin wa ijlun li Ibrahim kabsun li najlihi. Sareng burakun syafi'ul khalqid naqatu salihin wa ijlun li Ibrahim kabsun li najlihi. Kahiji burak safil khalqi kanjing Nabi anu nyapatan makhluk. Kadua naqatus salih, onta na Nabi Saleh nu kaluar tina batu. Katilu wa ijlun, anak sapi di Ibrahim milik Nabi Ibrahim disuguhkeun. Kaopat kabsun linajli, gibas pikeun putrana Nabi Ibrahim nyata Ismail. Wa hudhu bil kisa wa namlatun ba'liha himaru uzairokal bukah pin kamislihi. Kalima hudhud Ratu Balkis, kagenap sireumna salakina Balkis maksudna Nabi Sulaiman. 7 himarna Nabi Uzair. 8 anjing ashabul kahfi seperti anjing ashabul kahfi. Wa hutub numata summa baqurata liman yaburru lama fira khain wa mahallihi. Wa qulub namata summa baqurata liman yaburru lama fira khain wa mahallihi. Yaburru li ummin, maaf li ummin, fi rakhain wa mahallihi. Kadalapan wa hutu ibnu mata khutna Nabi Yunus. Summa baqurah tuluy sapi liman pikeun jalma ya burru anu gawe hade ieu eman li ummin ka ibuna fi rakhain dina waktu keur senang wa mahallihi jeung tempat-tempatna itu rakha. Surat Al-Baqarah eta menggambarkan pemilik eta sapi nyaeta hiji budak anu soleh anu selalu taat kepada ibunya. Fahatika asrufil janani wa ghairuha yasiru tauraban yauma hasrin likullihi. Iqra'u
Wahati kamakari itu teh asrun enta 10 fil janani di surga. Wa garuha jeung salianti asrun selain 10 yasiru eta bakal jadi itu garuha turoban eta taneuh. Ya mahasrin dina poean dikumpulkeun. Likullihi pikeun sakabehna itu garuha. Saterasna tos kitu Rasulullah berangkat Isra Mi'raj didampingi sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Ismail. Nganu sering berdialog adalah malaikat Jibril. Wa indabni Sa'din sareng kabuktosan numutkeun Ibnu Sa'ad. Wa kana jeung kabuktosan sahal akhidu anu nyepeng birikabihi kana tutumpakan kanjing Nabi Jibrilu eta Jibril. Wa bizamamil buraqi jeung kana kadalina buraq saha Mikailu malaikat Mikail. Mikail nyepengan kadalina dekat mastaka dekat sirah buraq berarti nya. Ari Jibril mah caket tempat salikna. Mata komunikasina jeung Jibril teras. Fasaru teras lalempang maksudnya berjalan kanjeng Nabi Jibril sareng Mikail hatta balagu sehingga dugi sadayana ardon ka hiji tanah datuh nahlatin anu ngagaduhan tangkal korma. Faqala mangka nyarios lahu ka kanjing Nabi saha Jibril malaikat Jibril. Unzul kudu turun anjeun fasolli tuluy salat anjeun hauna di dieu. Fa fa'ala tuluy midamel kanjing Nabi summa raqiba teras tumpak kanjing Nabi. Pekerjaan pertama mulai perjalanan adalah melaksanakan salat. Maka segala sesuatu bagus dimulai dengan salat. Faqala teras nyarios lahu ka kanjing Nabi sa Jibril malaikat Jibril, atadri nahanya hu anjeun aina eta di mana sallaita geus salat anjeun. Muhammad apal teh ieu di mana? Kalau batangkal korma. Faqala mangka nyarios kanjing Nabi la teu terang. Qala nyarios Jibril sallaita geus salat anjeun bi thayyibata di tanah Thayyibah atau Yathrib ayeuna mah disebutna Madinah. Wa ilaiha jeung ka itu tanah Thayyibah al muhajaratu ari hijrah. Pantolako teras berangkat deui naon al buraqu buraq yahwi turun itu buraq bihi nyanda kanjing Nabi yadau nyimpen itu buraq hafirahu kana talapok sukuna itu buraq haitsu adroka sakira-kira manggihkeun itu buraq tarpahu kana paningalina buraq sakali ngalengka satungtung deuleu tarpun teh tungtung deuleu urang ka mah ningali tan katingali ke urang salengkaheun ke buraq anu paningali buraq faqala mangka nyarios lahu ka kanjing Nabi sahab Jibril malaikat Jibril unzul kudu turun anjeun fasolli terus kudu salat anjeun hauna di dieu wa fa'ala teras midamel kanjing Nabi summa raqiba teras tumpak deui kanjing Nabi. Faqala teras nyaurkeun lahu kanjing Nabi sa Jibril malaikat Jibril atadri nahanya hu anjeun ayeuna eta di mana sallaita geus salat anjeun. Qala nyaurkeun kanjing Nabi la teu terang. Qala nyarios Jibril sallaita geus salat anjeun bi Madyana di daerah Madian inda syajarati Musa di saketeun tangkal Nabi Musa. Ternyata pekerjaan anu kadua adalah melaksanakan salat di daerah Madian saket tangkal ngiuhan Nabi Musa gini. Nabi Musa waktu keluar di negara Mesir mencari perlindungan tah ka daerah Madian bertemu sareng putrina putri Nabi Su'aib anu sok ngangon domba. Berarti ieu isarah bahwa orang bagus ketika memiliki rencana baik untuk bertabaruk kepada orang-orang saleh. Seperti perjalanan Rasulullah bertabaruk karena bertempatna Nabi Musa alaihi salam. Pantolako teras berjalan deui non al-buraq buraq yahwi turun itu buraq bihi nyana kanjing Nabi. Summa qala teras nyarios deui lahu ka kanjing Nabi sa Jibril malaikat Jibril. Unzul kudu turun anjeun. Fasolli tuluy kudu salat anjeun. Fa fa'ala terus midamel kanjing Nabi summa raqiba teras tumpak deui kanjing Nabi.
Qala nyarios Jibril lah ka kanjing Nabi, atadri nahanyahu anjeun. Ayeuna eta di mana saleta geus salat anjeun. Qala nyaurkeun kanjing Nabi, la henteu. Qala nyarios Jibril, sallaita geus salat anjeun bituri Sinaa di gunung Tursina. Tur nami gunung, Sina nami kampungna. Haitsu kallama sakira-kira geus ngadawukeun sa Allah Gusti Allah Musa ka Nabi Musa. Katilu salate di gunung Tursina. Summa balagot ras dugi kanjing Nabi ardon kana hiji tanah. Qad fabadat tuluy narima katembong lahu ka kanjing Nabi naon kusuru sami gedong-gedong kota Sam. Sam teh keur waktu harita mah 4 negara. Palestina, Jordania, Suria, Libanon. Jantan maksud Sam teh Palestina di dieu mah. Tas katingali Palestina, pakola maka nyarios kanjing Nabi sa Jibril malaikat Jibril. Unzul kudu turun anjeun. Pasalli tuluy kudu salat anjeun. Papa'ala tuluy midamel kanjing Nabi. Summa raqibat ras tumpak deui kanjing Nabi. Pantolako tuluy berangkat deui naon al-buraq buraq. Yahwi turun itu buraq binyana kanjing Nabi. Pakola tuluy nyarios itu malaikat Jibril, atadri nahanyahu anjeun ayeuna ka mana di mana saleta geus salat anjeun. Qala nyaurkeun kanjing Nabi, la terang. Qala nyaurkeun Jibril, saleta geus salat anjeun bi baiti lahmin di Betlehem. Haitsu wulida sakira-kira geus dilahirkeun sa Isa Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Kaopat salate di mana? Di Betlehem, di Baitul Lahmin. Tersaket ka Palestina, ka Masjid Aqsa. Ieu pekerjaan salat anu kaopatna. Wa bainama huwa jeung dina waktosna di kanjing Nabi yasiru eta keur berjalan kanjing Nabi alal buraq di luhureun buraq izroa ujug-ujug ningali kanjing Nabi ipritan kana golongan iprit minal jinni ti golongan jin. Jadi ari jin teh loba macamna nya, aya iprit, di urang mah aya genderuwo, aya kajajaden. Tah iprit di antara warna daripada suku jin. Yatlubu anu ngudag-gudag gitu iprit ke kanjing Nabi bisa alihi kalawan nyandak obor minarin tina seuneu. Kullamal iltapata samang-samang sangalieu kanjing Nabi ro'atah ningali kanjing Nabi hu ka itu iprit. Pakola mangka nyarios lahu kanjing Nabi sa Jibril jeung Jibril. Ala ingat u'allimu rek ngawurukan kaula ka anjeun kalimatin kana pirang-pirang kalimat taqulu anu ngucapkeun anjeun hunna kana itu kalimat iza qulta di mana-mana ngucapkeun anjeun hunna kana itu kalimat topi atah bakal pareum naon sa'latuhu oborna eta ifrit wa kharra jeung ngajungkal itu ifrit lapaihi kana dua bibir atau kana sungutna itu ifrit. Muhammad bacakeun ieu doana supaya obor iprit pareum teu ngudag-gudag ka anjeun jeung eta iprit ngajungkel. Faqala mangka nyarios Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balakan tenan. Tadi ala u'allimuka logatna berarti nah ulah ngawurukan. Soalna kapayuna lapat bala. Faqala mangka nyarios Jibril mereka Jibril, kul ucapkeun ku anjeun Muhammad. Ieu doa teh biasakeun dibaca ti wengi supaya jauh tina godaan jin setan ifrit. A'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzulu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Eta lamun keur ti peuting
ibu-ibu ti peuting keur hamil keluar ti peuting lain kudu mawa peso mawa bawang lain bacakeun ieu doa. A'udzu nyalindung abdi billahi kagus biwajhillahi kadat Allah al-karimi nu bageuran wa bi kalimatillahi jeung nyalindung ku berkah pirang-pirang kalimat Allah at-tamati anu sampurna allati anu la yujawizu mual ngaliwatan hunna kana itu kalimatillah sahabarun jalma anu hade wala fajirun jeung jalma anu goreng min syarrima nyalindung tina gorengna perkara yanzulu nu turun itu ma minas samai ti langit wa min syarri ma jeung tina gorengna perkara ya'ruju anu naik itu ma fiha ka itu sama wa min syarri ma jeung tina gorengna perkara daro anu muncul atau nu terjadi boleh fil itu ma fil ardi di muka bumi wa min syarri ma jeung tina gorengna perkara yakhruju nu kaluar itu ardi itu ma min hatina ardi wa min fitanil laili jeung nyalindung tina fitnah-fitnah peuting wan nahari jeung tina fitnah-fitnah beurang wa min tawarikil laili jeung nyalindung ti pirang-pirang nu laleumpang ti peuting wan nahari jeung nu laleumpang ti beurang illa tariqon kajaba jalmi nu leumpang atau makhluk nu laleumpang yatruku anu laleumpang itu tariqon bi kharin kana kahadean. Ya Rahman, he Allah anu maha Rahman, anu maha murah. Pan kabba tuluy ngajungkel itu ifrit lapaihi kana dua biwirna itu ifrit. Wa tabiat jeung pareum naon sa'alatuhu oborna itu ifrit. Beres diudag ku ifrit fasaru tras berjalan deui sadayana. Lamun aya bahasa sadayana maksudna Jibril, Mikail sareng Kanjeng Nabi. Hatta atau sehingga sarumping sadayana ala qaumin ka kaum-kaum yazra'una anu keur talandur itu kaum fi yaumin dina sapoe wa yahsuduna jeung panen itu kaum fi yaumin sapoe harita tandur harita panen kullama hasadu samang-samang sampanen itu kaum ada tah balik deui itu zar'u tulis masdar lapan yazra'una kama sapertikeun perkara kana anu kabuktian ieu mah geus dipanen aya deui dipanen aya deui dipanen ka hareup dipanen kan ka hareup ti tukang geus pinuh deui balik deui ka tukang di tukang pinuh deui geus daradi deui faqala mangka nyarios Kanjeng Nabi ya Jibril wahai Jibril ma eta naon haza ari ieu kaum yazrauna fi yaumin faqala mangka nyaurkeun Jibril haula'i ari ieu kaum teh al mujahidun eta anu berjuang kabeh fi sabilillah di jalan Allah tudha'afu bakal ditikal-tikal lahum pikeun ieu mujahidun naon al hasanatu kahadianana bisab'i mi'ati dha'fin kalawan 700 tiker wa ma anfaqu jeung teu pati-pati ngainfaqkeun itu si kaum min syai'in tina hiji perkara fahuwa mangkari Allah yukhlifu eta ngagantikeun ngagantian Allah hu kana itu ma anfaqu lamun jalma berinfak di jalan Allah langsung digantian berarti mujahidun dia lain masalah perang wungkul anu penting mah diniatkan untuk berjuang di jalan Allah meskipun hanya dengan harta dan tenaga eta nu kadua katilu wa wajada jeung mendakan Kanjeng Nabi rihan kana anu seungit thayyibatan rihan kana ambe thayyibatan anu seungit maleber seungit faqala mangka nyarios Kanjeng Nabi ya Jibril hai Jibril ma eta naon hadhihi ari ieu rihan thayyibah ma eta naon hadhihi raihatu ari ieu nu seungit qala nyarios malaikat Jibril hadhihi ari ieu raihatu masyitota eta seungitna Siti Masyitoh. Masyitoh teh hartosna anu tukang nyisiran. Masyitoh ti binti Fir'aun tukang nyisiran putrina Fir'aun wa auladiha jeung putra-putrana itu Siti Masyitoh. Bainama hiya dina waktosna ari Siti Masyitoh
Benama hiya ina waktos nari masito tamsitu eta nyisiran itu masito binta Fir'auna ka putrina Fir'aun iz sakoto ujug-ujug ragrag naon almustu sisirna faqalat mangka nyarios ke ditu masito bismillah kana lapan bismillah ari urang lamun ragrag barang samusapkeun naon subhanallah astagfirullah emang sunnah nama na kitab ge bismillah lamun ragrag barang bismillah ari urang masuk astagfirullah innalillah sugan teh nu maot matak sisi masih mah betul ragrag sisir musapkeun naon bismillah tunurutan urangnya ta'isa mugahina sa fir'aun faqalat maka nyarios sa ibnatu fir'aun putri fir'auna awalaka rabbun ghairu abi awala kana eta tepikeun anjeun rabbun ari aya pangeran ghairu abi nu salian ti bapa kaula faqalat maka nyarios itu masito na'am sumuhun qalat nyarios deui itu ibnatu fir'aun afa ukhbiru nah maka rek ngabejakeun kaula bizalika kana itu rabbun ghairu abi ka bapa kaula keun urang bejakeun ka bapa kaula cek eta putrina qalat nyarios itu masito na'am sumuhun sok bejakeun ka bapa teh sieun wah iya pa akhbaro terus ngabejakeun itu ibnatu fir'aun hu ka fir'aun pada atului manggil itu fir'aun ha ka siti masito faqala terus nyarios fir'aun awalaki rabbun ghairi awalaki nah tepikeun anjeun teh rabbun ari aya pangeran ghairi anu salian ti kaula qalat nyaurkeun itu masito na'am sumuhun rabbi ari pangeran kaula wa rabbuka jeung pangeran anjeun Allahu eta Allah wa kana jeung kabuktosan lil mar'ati pikeun eta istri urang masuk nyebutna masito padahal mah lain nami aslina pada tukang nyisiran disebut bae masito ibnani ari aya dua putra zaujun sareng hiji salaki farsala tuluy ngutus Fir'aun ilaihim kasadayana ka keluarga masito paro wada tuluy ngabujuk itu Fir'aun al mar'ata ka istri nya ka siti masito teh ya wa zaujuha jeung kasalakina mar'ah ayyarji'a kana yen balik deui itu mar'ah andinihima tina agamana eta mar'ah jeung zaujiha fa abaya tuluy mungpang ieu mar'ah jeung zaujiha dibujuk ku Fir'aun diberi sagala embung kajen keneh disiksa dibunuh faqala mangka nyarita itu Fir'aun ini saestuna kaula qatilukum matur ngabunuh anjeun duaan qalat nyarios itu masito isanan sae min kati anjeun ilaina ka kaula in qatal tala ngabunuh anjeun na ka urang sadaya anta ja'alana kana yang ngajadikeun anjeun fi baitin wahidin dina pakuburan anu sahiji patad panu tuluy ngubur anjeun na ka urang sadaya fihi kana itu baitin wahidin jami'an barina babarengan teu naon-naon kaula dibunuh ngan satu permohonan hayang dibarengkeun di kuburna hayang sakuburan qala nyarios itu Fir'aun zaka ari itu anta ja'alana fi baitin wahid laka eta pikeun anjeun bima kusabab perkara laka anu tetep manfaat pikeun anjeun alena ka urang sadaya minal haqqi nyatana tina hak teu naon-naon berage permintaan hayang sakuburkeun eta mah hitung-hitung kahadian pikeun anjeun wajib ka kaula pa akhirna pa amaro tuluy marentahkeun itu Fir'aun bibakrotin kana hiji katel gede katel minu hasin tina tembaga tukang pabrik tahu geuningnya katel badak eta katelna asup jalma ieu mah pa umiyat tuluy dipanaskeun itu bakro summa amaro tuluy marentah itu Fir'aun bihaka eta masito litaklit tulki pikeun yen ngalungkeun ngajleng maksudna pikeun yen ngajleng itu masito piha dina eta bakro saha hiya itu masito ai hiya tegasna masito wa auladiha jeung putra-putrana masita
masito akhirna faal kau tuluy ngarajleng itu nu kabeh wahidan tegesna saurang bapana ngajleng maot lanceukna ngajleng maot tinggal si bungsu ya hatta balago sehingga nepi itu sadayana asgoro rodiin kana pangleutikna anu keur nyusuan keneh fihim di ahlu faqala tuluy nyarios itu si asgor ya umma he mama qai kudu dibakeun anjeun enggal ngajleng wala tataqo asi jeung ulah nalangsa anjeun fa innaki maka satuna anjeun al haqqin tepan kana bener eta budak keur nyusuan keneh nyarios mamah enggal ngajleng faul qiyat maka dialungkeun sahahia itu masito wa auladiha jeung putra-putrana Siti Masito akhirna ngajleng nganumutkeun riwayat barang begitu majleng memeh nepi kana cai nyawana ku Allah dicabut akhirna jadi teu karaos nyerina godogan eta cai wa takallama jeung nyarios fil mahli dina ayunan dina aisan saha arbaatun opat jalmi wahum jeung ari itu arbaah sogorun takeur alet keneh hada tegasna ieu rodi ieu asgoru rodiin putra Siti Masito nu masih ngenenan kadua wasyahidu Yusuf saksi Nabi Yusuf katilu sahibu Jurej anu ngabarengan ka Jurej kaopat wa Isa bin Maryam sareng Isa putrana Maryam alhamdulillahirabbil alamin